we go. Hai lur, balik di jeung aing ngomong gloy di channel Sunda Gua. Kali ini nanya anu mau ke podcast, mau ke reaction, tapi ieu janji urang teh heula di video nu ieu. Kesedah nanti kalau kenyalan apa sih studio nalur kalau menurut pokoknya spesial 150 subscriber mana bisa yang nyaho tempat kurang syuting jangan alat namanya kurang dipakai dengan pokoknya subscriber 150 kurang bikin konten room tour studio sederhana tapi memungkinkan juga. Eta jadi urang udah keruntur teh sebenarnya nu menta sih tapi kagak terlanjur geus janji jadi langsung aja ke videona sacan lanjutkan videona tombol like, comment, jeung subscribe tombol share biar urang tambah semangat bikin videona. Oke. Alur jadi ruangan anu sok urang dipakainya video seperti biasa orang tinggal keseluruhan. Oke. Cukup berantakan ya. Langsung baik mulai baik di mimiti di pantok. Nah, ini pantona apa coret-coretnya sebenarnya itu baheula teh kamar adik urang ya. Jadi adik urang tah resep kesenian adik urangna jigana. Oh, jadi lo coret-coret kieu pantur coret-coret. Tah ieu tembok teh asal mah coret-coret ya. Yuk lanjutnya di dia ya tripod murah sih cool 70.000. Terus lighting anyarnya can dipakai nyin konten karek semingguan lah ya. Terus lanjut di dinding wallpaper karek sapotong can aya di modalna tuh tinggal di tembok ge coret-coret kieu tuh. Lanjut deui ieu aya gantungan baju home made nya buatan rumah, buatan tangan sendiri. Lanjut deui lampu handmade deui buatan tangan sendiri deui ieu. Tah, ieu plastiknya tina plastik mulsa nya lur tuh lur. Ini plastik mulsa ieu kerangkena ku awi. Pirangna ku gagang sapu tah lur. Itu baru miskin nya. Ditalian ku ieu. Sebenarnya itu lampu backlight dah. Ini ditutupan kieu kan. Tuh. Jadi kadiana timbul aya warna merah tuh. Gitu maksud urang. Lanjut deui di dieu kaca seperti biasa kaca. Dan keluar odeng. Terus aya kursi tah ieu berarti aya lamun bintang tamu. Biar nanti bintang tamu lamun reaction tah ieu kursi bersejarah. Nyut deui tah ieu kursi keur podcast nya. Ieu kursi can dipake ya. Karek sebelum minggu karek jadina ge karek seminggu yang lalu karek jadi can dipake deui. Can aya deui ideuna. Keur ngobrol ke naonna. Lanjut deui dia gitar buruk ya nu batur tuh senaran hiji
enak kapona make baut. Lanjut deui kursi tahlur ieu kursi youtuber. Batu kan. Lanjut deui di dieu aya asbak. Nah, yang masuk ngerokok. Dia aya mouse, ya keyboard. Tapi monitor, PC, nanaonan soalna ieu keyboard teh keur dipakena kana HP tah jadi make OTG lur. Jadi urang kan teu boga laptop, teu boga komputer, teu boga, jadi ieu saya aya we. Terus ieu aya tripod. Terus headset. Headset murah sih, batur bari. Tuyung geus aya lampu deui tuh. Jadi lampu keur aya timbul warna biru ka dieuna lur, tah kana tembokna lur. Kena jadi jiga kieu ye. Tah gitu. Mun deui nya lur geus udah deui. Tuh sakieu unggul. Karpet barolong di tamalan. Lur jadi sakitu wae. Jadi tanya lur studio urang. Jadi video itu motivasi mararani sangkan namanya ulah keterbatasanku alat, ulah keterbatasanku naon lah. Mun urang berkarya mah berkarya we sayana penting urang berkarya ulah ngagikeun batur. Tombol like, comment, dan subscribe. Tombol share ke buatan ini kayak orang lebih semangatnya video anak. Oke, Here we go.